Resensi Bahasa Sunda kelas 12, Cassandra Ratu Utara. Kelas 12 IPA 3. Harti resensi. Nurut keuna, Dalman Dina Kaparigelan nulis tahun 2016, resensi nyata. Karya tulis ilmiah, anu isina ngabahas ngunaan usi buku, kaasup kelemahan, jiung kaunggulanana pikyun ditepikan. Kanu maca, nurut keun Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, resensi mangrupa tinimbangan atawa sawalang ngunaan buku. Tujuan pembelajaran bisa ngajenterkeun UC, struktur, jiung unsur linguistik, teks resensi buku, film, musik, atawa pintonan, serta mampu nulis resensi. Merhatikan struktur jiung kaidah linguistik. Resensi asal materi bahasa Walanda nyata resenti atawa serapan tina bahasa Latin. Recensio, recensere, jiung revidereno hartina. Nepikeun nyaritakeun deui, nundukeun kagiatan ngajin atawa munteun hiji karya. Jadi resensi teh mangrupa tulisan anu iusina ngajin atawa mere tinimbangan guna. Resensi ngabogaan sababaraha resensi informatif wanda anu mangrupa resensi anu ditepikeun kalawan umum tur singget tina sagembelna buku. 2. Resensi deskriptif anu mangrupa resensi nu medar atawa ngabahas tiap bab atawa usi buku kalawan wincik. Detail resensi kritis anu mangrupa resensi anu ngulas wincikan buku kalawan agunakeun metodologi ilmu kaweruhnu tangtu. Ieu resensi ilaharna objektif jeung kritis dina meuntem nusi buku. Resensi karya buku, film mibanda. Tujuan nu tangtu di antarana wae ngasongkeun saran atawa kritik kanu nulis buku atawa sutradara film ngunaan karya nu dihasilkeun. Mikaweruh ka sang tukang jung alesan digelar keunana hiji karya jung nguji kualitas hiji buku atawa film ku cara dianalisis keunggulan jiung kahengkeranan. Tumi kaweruh kahengkeran jiung kaunggulan buku atawa film nu diresensi. Maparin gambaran ka pamaca atawa kanu RK lalajo ngunaan hiji buku atawa film sacara singkat. Hatur nuhun, sakitu wa anu tiasa kukuring. Sampaikan hampunten bilih aya kalepatan. Abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.